Kita nao. Kelo nyawakeun wae aing diusuk bagi kieu. Urang keur cicing di dieu sabari ini. Ieu kela tapi obrolan dang. Kieu dang urang teh sabari mimpi euy. Beti ipin nao. Kieu dang na impian urang teh. Urang teh kamari teh. Na impian urang teh kieu dang. Pas urang balik di sawah ieu panggih jeung jelema. Eta jelema ngomongna teh gagancang teh sia dang. Kumaha? Kieu dang dina impian urang teh. Oh, ditulah. Heeh kitu dang. Kila-kila naonnya dina impian urang teh eta dang. Deui teu apalah. Dia ngobrol jeung maneh mas segala teu apal. Pusing. Adiola. Naon deui maneh teh sardang ngalieureun teh. Adiola lah. Naon deui sardang teh ngalieureun teh. Lah, api ipi. Oh, berarti sarua impian maneh jeung impian urang dang. Buah-buah eta mah jelema bisi gana rek mere nomor togel deui ka urang dang. Betul lah. Ya bener meureun lah dang. Geus saya ayeuna malah hayu urang panggihan ka Mas Isal. Kan si Isal ya sok ngarumus togel. Sugana kapanggih nomorna. Betul. Ayo. Jodok teh, terus togel ayeuna mah lieur kitu lain, kieu lain. Kumaha nya euy. Salik masang demoal, enak teh Sydney kerame. Can pid euy, can beunang rumusna kemun geus beunang urang ka imah apid. Oh, tuh saya hari gitu nama. Pasang nomor. Keren mana Sal? Biasa we lang keur ngarung. Tal, ulah tumu wae potau ulu telo. Aya naon lang tumben tara-tara ka darieu. Ieu Sal, urang teh ka dieu teh ngopi obroleun. Ieu teh sugane atuh maneh bisa nya. Urang teh sabeugin teh ngimpi Sal. Ngimpi naon lah? Tah kieu impian urang teh Sal. Oh gitulah. Gitu Sal. Jeung nu jadi anehna teh si Dadang oge sarua ngimpi. Percis pisan ngimpina teh sarua jeung urang. Gimana ngimpi naon dah? Bobo, kitu mah ilapad euy. Kayak urang rumus jang Hongkong sugan keluar. Terus atuh Sal rumus Sal. Tah ti urang nomorna nomor 7 Sal. Tulis heula Sal. Ari maneh dang nomor sabaraha dang? Nomor ieu. Sok Sal tulis nomor 3. Tah. Sal, ayeuna mah geus nya ti urang 7, ti si Dadang 3. Tah. Oke lah ari kitu mah. Heeh. Tah. Sok rumus ku maneh saleuwihna mah. Kan ieu teh urang teh moal bisa lila di dieu euy. Tadi teh da geus di ditu heula atuh. Teu kuat lapar ieu tah hayang tuang. Heuh, engke we urang ka dieu deui lah. Sok ku maneh rumus heula we. Dadang rek nu balik moal. Ayo. Dahar ten urang. Sok rumusnya mikir sing alus. Masal, geus kapanggih can rumusan nomor teh teh.
Geus lang euy, ngan ieu mah siohna sioh oray. Olah nao, olah bedo. Oh, maneh mah wahri kitu wae ah. Geus bae tong para sia lah. Ayeuna sok atuh sal nu puguh. Maneh teh sabaraha kaluarna nomor nu tadi teh nu kumaha ceuk angkana aya teh. Sabaraha? 4. Maneh 4. Dadang 3. Urang 7. Dodot di tatulah. Heueuh meureun euy, rok Haji Samsu eta masal maneh mah meureun ngarangna Haji Samsu. Kumaha maraneh we sia dahuli ah, pokona aing 4 sia tembus ah, poe ayeuna dek meuli imah traktor keretek. Eta mah geus kapanggihkan angkana. Ti maneh sal 4, ti si Dadang 3, ti urang 7, tah tinggal saangka deui. Itu kumaha carana neangan saangka deui sal eta sal. Oh, heueuh euy, kumaha mun ngerok tangkal atawa bangkong? Ah, embung, hayo ke maneh muriang deui. Jaba koream urang ngangkot da ti sawah ka dieu. Sieun dicarekan deui ku emak. Meni telo di tamu padaku dah. Maneh mah heuri wae goblok teh. Heueuh sia mah sadang heureuy pagawean teh. Geus atuh ayo sal, Dang. Urang ngerok tangkal we anu mah, urang ngerok bangkong besi ente muriang ke teh. Ayo urang dicarekan ku si emak jeung hoream ripuh deui ka sawah engke ngangkot maneh deui. Hayulah. Ayo atuh. Eta omat bawa bedog jeung pahpir. Jeung minyak lah. Buangna ka imah. Jangan atuh. Tuh kamaran nanya nu dek marasang nomor sarep kieu bawa-bawa pindah anu aplikasi atuh kieu carana mah euy bangkrut ah dek nguriling deui neangeun. Waduh karemong kaya. Nomor barade pasang nomor sok kadar ieu nomor nu barade pasang nomor kadar ieu nomor Keula sal. Hese atuh euy halodok kieu manengan bangkongna oge. Etelah. Lendek nangan bangkong, kan dek ngerok tangka bangkong, ieu mah jeung bangkong. Ampura urang salah. Teu atuh sok ayeuna mah kieu dibagi 2 lah. Maneh ka belah kidul, urang ka belah ka belah kulon jeung si Dadang. Erek. Hayu, Dang. Lang heueuh ke mun geus manggis tangkalna gurawan urang. Oke, siap sal. Lang dieu. Lang, ka dieu. Ieu tangkal alus jang dikerok mah. Ieu dieu. Ucruk. Pegate. Dia senal aing di sadang jadi pegat. Mana tangkalna? Ieu. Tangkal naon? Ieu sal. Meni badag-badag teuing siga bobogaan maneh. Ah, mana mah banyol wae. Ting tangkal naon ieu teh ting tangkal toge meureun. Maknya sia teh tangkal toge segede walab dolin kieu. Togena segede kumaha ieu teh? Maaf lang bercanda. Teu baleg sama. Nau tata ati muntah. Oh, sama jodok. Banyol wae sia. Geus bae tong hareureuy lah. Ayeuna mah urang kerok we. Kabur-burit geus sore ieu teh. Mana bedogna sah kadiekeun? Sok atuh kadiekeun mana bedogna urang kerok. Iya. Allahu Akbar. Ari manehna ngagugubug senok. Ai sarang ka bedog anu digubug senok. Rek bacos ngerok kumaha ieu tangkal mun ku senok mah teu Ai, santai kan ngerok tangkal pakai sendok akang. Oh, natif. balik bisa. Besok atuh kumaha ieu teh carana sal ngerok teh. Kumaha ieu carana sal? Cohakeun heula tangkalna terus tempelkeun pahpirna. Mana dia pampirna? Terus geus kieu kumaha sal?
dagoan kenge keluar nomorna. Atuh. Tapi euy, lamun ngadaguan di dieu mah besi lila sal. Mending urang mau ulin heula yeuh ka kaler. Ayo. Ayo atuh. Mata jenuh. Tuh, sal. Ayo kemarin bal. Ayo. Ayo urang diadu. Besi lila ceker aing dia teu ngareng ka ceker batu. Woi, mabdak aing. Ripuh pisan euy sah. Capek urang Heuh, teh, bismillah. mental jeung bolon. Heeh, halus euy barudak laleutik nya. Sal. Kira-kira geus kaluar can nya nomorna euy. Teu, ingat ulang juga nama enggeus geus keluar. Ayo atuh salah urang tinggali heula yeuh, penasaran urang. Hayu. Heula sal, aya si Sadang ka mana? Teu, ingat ke mana? Itu si Sadang. Woi, hayu saya teh sadang nyobal banget teh ke rumah juga bal. Ayo gancang dang atuh. Hai sal. Ayo dah, telah makin lah senang. Ayo. Tah, dah, sal. Geus bijil ayeuna mah. Aduh, sal, ngan teu jelas euy ieu teh. Angka genep ieu mah sal. Dalam. Angka genep sal, angka genep. Ieu kan urang ngali. Cek dewek mah emang angka genep. Euy, ai cek si lain angka saberiji ieu. Salah, Pak. Dah. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Kadon haleureun waduh olan senal gerak ku aing. Salah, Pak. Ganeng. Geus sakieu ayeuna mah tuh. Daripada para syawai maneh, pagede-gede poting we ayeuna mah. Nu meunangkeun suara panggedena ieu, berarti ieu nu kapakena. Kasihan deh lo diambekan si Gilang dan cek dewek mah angka genep. Maneh rek angka sabriji? Angka genep dewek mah teu kamari deh. Salah, Pak. Urang genep, urang. Tah, ieu sal. Kan ayeuna mah genep geus meunang ye. Jadi angka genep nu dipakena, heuh sal, bener tuh. Hore genep kasihan deh lo hore genep cek dewek oge genep. Tah, ayeuna mah kan geus beunang ye opat nomoranana. Ayo atuh urang keteu si Boy Apid, urang pasangkeun kabeh. Si ganteng kalem teh eta siga Darso. Ayo. Hayu euy. Urang mesang nomor euy. Aduh, kamarananya kemarasan. Aduh. Alhamdulillah Gusti milik mati mana we dengan araya diketikkeun nu bari marasa. Punten. Udah. Pid. Pih. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apid euy, geus lila teu panggih masal tingali beungeutna. Beki ganteng siga Darso. Oh bener juga Arjuna toko pewayangan tinggal banget oge ganteng kalem kitu. Betul. Lang, Sal, Dan, aya naon ieu teh ka dieu teh? Masang nomor jang Hongkong. Oh, atuh hayu di jero. Besi aya Haji Dede jeung Mang Wawan. Hayu atuh dilalebet we. Ayo dah. Sok sal atuh kumaha ieu teh? Kan aya nomor nu tadi. Ieu kelak tuh. Kelak udunan heula di urang 10.000, di mana sabaraha? 5. Di mana sabaraha sal? 5.000. Heeh, berarti 20.000-an nya. Tah, kieu pin. Nu 4 angkana 10.000. Nu seri 3 angkana goceng. Tah buntutna gocengan bae lah. Nya. Sok mana nomorna? Iya tah, sok catetkeunana tah atuh besi poho.
Hade kieu sal itu nomor teh di mana? Lalawara teuing eta tenang ngimpo. Aduh, sae sal sakieu mau nomor teh aduh. Bener alus pira tunah ngimpo teh ya. Ayo salah, kurang balik ah da geus ieu masang mah. Ada isuknya, iya teh nya, isuk tadi ya. Iya, isuk lah. Ieu kurang dicokot ieu. Ya, sok. Ieu, hayu Ya, sal dah. anjing we nya, Kurit sok. teh urang can mandi. Nya. Mana sadang bro. Ayolah! Ayo atuh. Ayo ah! Juga teh mana ada guandi masih isal. Tana, gila. Ayo ah! Ya, ayam milih nah. Suka teh keluar dah. Ya! Cepat ibu. Ulah iya dang, enak mah. Nu penting mah enak mah nyamper kata si Boy Apit. Ya! Kun menang. Pi. Setelah Sal, Ah! hai Sal. Aida! Sal. Ta! Sal, Ta! hai Sal. Aida! Kemana dang lu dang? Yo lang kela. Geus beurang kieu masih keneh molor sia mah. Hayu atuh. Ayo ah! Ongkor kaki dul teh ya. Tuh! Ada gua pengeluaran teh katen Apid. Api! Sok-sok gancangan Ayo, atuh. ah. Hara rese. Oh, lila! Kela kacai heula. Lang, kela make jaket heula. Ayo atuh gancangan. Ayo ah! Lila nah! Santai ulah ngarurusuh bis cilaka. Omong teh mah deukeut. Ieu. Kamana mah eueuh Sal? Hah? Ma kamana eueuh? Nah, Ma. mak deui. Ayo atuh. Ayo ah! Aya mah Sal Boy Apid dah Sal. Ya! Ya Sal, tuh tinggali. Keluar geus keluar udah lagi Sal. Nyalang euy kurang atuh piritna sugan tembus. Ulah kumane, kokot mana mah camal. Geus kumane dang piritna dang. Ya! Ya! Ayo. Coba. Dang, kumane heula bukana piritna lalaunan. Ya! Dang. Ya! Lah! Masuk mana atuh? Lah! Buka deui! Siap buka deui dang. Eta ribuan geus beunang dang. Lah, opa! Ayah, nangarumus aing teh si Anjir, mantap. Ratusan geus beunang. Opat. Buka deui dang, puluhanan dang. Lah, buka deui moal! Siap buka deui dang. Duduk! 7 Sal, aya Sal. ayah euy bisa beli mobil. Gila, pelan 7 geus dang, aya dang. Geula dang, tong ka dibuka. Geula ka dieu heula urang rek ngomong ka dieu sakedeung. Ka dieu. Nah, Kieu dang. Ayeuna urang rek nanya ka maneh. Lamun ieu tembus hiji deui Sal, maneh rek beuli naon? Meuli karetek, meuli traktor, meuli sawah, meuli odong-odong. Alus. Tah, lamun maneh dang rek beuli naon? meh, tete Ima, Terus. tati di TV, Terus. tete tapat tawa, Alus tah. Kieu ayeuna mah. Hiji deui meuli kapal terbang. Alus. Ayeuna mah silih ngadoakeun nih. Lamun dia tembus lumayan Sal. Kok aing teh tadi teh di pasangan teh kamari teh ya ka Boy Apit teh. Katangkana, buntutna, jeung nu tilu serianana tah eta sugan ka Musa heuh, oke? oke, Weh, siap dah buka deui hiji deui dah. Aing aku
cewek si lain kan itu sia. Weh, jangan. Halo, Akbar. Lang salapan aya euy. Aya. Ripu, cek aing ge. Bener cek aing ge sarang sieun geus. No. Cek aing ge kokon sia teh camal tadi ge tadi teh mare. Belat anjing jadi we kaluarna salapan. No. Jadi aing euy. Aing ge. Ah, genep. Aing. Duh, lang kumaha euy. Cek aing ge naon gara-gara maneh. Aing geheul ka maneh. Kumaha sih? Cek aing teh tita ulah teh ulah. Jadi we tinggal kaluarna ka salapan lain genep. Ieu deui dadaekan deui di omongan ku Faisal geheul aing mah. Oh, lang euy jadi inget omongan emak euy. Nah, maneh jelema mah medok we lieur. Kokon camal teh. Maneh masal di pegawaian tengah nyonyong buku we jeung pulpen juru tulis lain sia teh kabosen pegawaian tengah ngarus we lamun di pikiran maka lakuan maneh kieu mata utah gardu aing mah da Naon atuh mah ngacaprak wae ah. Na teu ingat amanat almarhum bapa maneh baheula sa Ingat anu kieu geuning sal salapan lengkah anu kudu dijauhan sangkan urang salamet hirup di dunia salah sahijina teh ngajauhan kamaksiatan ciga maneh kieu ye resep judi ngarti teu ngerti. Jadi kudu inget sal kudu dijauhan teh naon salapan lengkah ingat salapan lengkah sok ayeuna mah dawamkeun nya nu salapan lengkah eta teh ulah ukur ceuk bibir ingat sal naon salapan lengkah sal Naon maneh deui apes-apesan wae deui. Kabur. Ieu mah aing sempat jadi ate pisan, jadi hina ku diri anjing aing mah jangan ngomong medok deui aing merek balik lieur mending kena ibadah. Mah. Abos yo.